Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kumaha dararamang. Alhamdulillah pamidara ramang mah. Ayeuna baraya Kang Tile nuju aya di Kasepuhan Girijaya nyaeta kalaresan ayeuna teh maleman tanggal 14 Mulud bade ngabungbang baraya. Sakantenan nyaeta amengan ningali kaendahan alam anu aya di Sabudeureun Kasepuhan Girijaya. Pokona mah tempatna endah baraya asri, tiis ceuli herang-herang panon. Juah baraya tuturkeun simkuringnya kurang ningali kaendahan alam di tutugan Gunung Salak di Kasepuhan Girijaya. Baraya kumargi ayeuna teh nuju Halodo. Biasa nama ieu wahangan teh agung caina teh ayeuna mah kumargi tos Halodo aya kana 2 sasihna janten rada alit. Tapi caina mah meuni tiis kieu baraya. Meuni herang tiis. Bismillahirrahmanirrahim. Jantan ieu teh kanggo foto baraya. Tah di dieu tah sokomo tambih endah lamun seug urang nyandak bebene atanapi papacangan. Coba ke urang cobaan. Alah nikmat baraya.